Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ulin, tepang deui sareng si tukang ulin. Dina wengina urang lanjut nonton kesenian tradisional calung baraya. Ayo sakseni terus perjalanan si tukang ulin teh nya dina acara nonton calung. Dengan sahak diputuskan, dengan sahak dilepaskan. Kalau apa mana, lamun dunia nikah cinta. Nangat timuruan, nangat kepanasan, ngaributan gara-gara awewe. Tunggu saja biar kasarannya. Seperti biasa, baraya, kita harus bangga menjadi orang Indonesia yang kaya tradisi, kaya budaya, kaya seni, dan kaya suku bangsa. Olabkeun baraya. Anak salah habis sorangan, aduh riung, aduh hariung. Itu kumaha aja kene, ya kumaha. Ayo kasih mana api pasang, bola saurang deui. Boy ringkinikeun amang-amang joget terus pokona baraya kesenian Indonesia kaya akan seni dan budaya. Sakseni terus perjalanan si tukang ulin di Cidaun, masih edisi Cidaun. Orang Cilemo, orang Parigi, khusus di Tribadosna, orang Cipewe, orang Pasirun, orang Ciratal aya, ya kami di Ciratal aya. Negang teh di atas. Alhamdulillah baraya cekap dugi ka dieu heula perjalanan si tukang ulin di Nararaga Lalajo Calung, masih di Kampung Cibewe, Cidaun, Cianjur Selatan baraya. Sakseni teras perjalanan si tukang ulin anu salajengna. Haturan wilujeng nyakseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing sarehat alageng milik olabkeun baraya.